sesepuh pondok pesantren Al-Wafiah yang kita biasa disebut Kamar Muda, kepadanya atau kami silakan ada waktu sampai jam 4 silakan. Sampai jam 1 yang udah lapar ya silakan. Ya saya dahar dengan Punten ya, kenanyakan jaga baik ngaji teh dua gitu, di Cipinang hiji, di hiji lamun putih mah ngaji dua teh sok ribut, pernah gitu cek luka hiji, tong diberi dahar, kayak di luka dua cek luka dua, ngeus dahar nabe di luka hiji tungtung nanti aing lakut ke dahar balik ke imah, jadi ke dapur, ke hari istana atau jam 2 dahar teman jadi ke kamar aing hanet-hanet habak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Pangluhunggal buka jembaran mana puji menjadi panghias hati, puja menjadi panghias rasa. Puji urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, puja urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla anu mana nitih wanci nu mustari minang mangsa nu lalugina takdir teu beunang dipungkir kada teu beunang disinglar dina kasempatan urang sadaya tiasa patepung laung patepang wajah dina raraga ngajalankeun hiji tugas Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam teu hilap mugia dilimpahkeun ka panutan pandukan Nabi besar junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari tieta urang ngajerit ka Gusti Nu Maha Suci ngadonga ka Allah Subhanahu wa taala khusus urang nu di dieu tempat. Mudah-mudahan urang sadaya ya Allah sok foto heula. Bisi bengong. Mudah-mudahan ya Allah urang sadayana masih ditampi segala amal peribadahanana, dihampura segala perdosaanana, dititipan ilmu nu manfaat buat bakal ibadahna. Kalayan titik terakhir kicep anu panungtung dipunut kuno kagungan dicanak kuno kawasa ajal urang makarana masih natepan dina keimanan jeung kaislamanana amin ya Allah ya rabbal alamin. Saja biteta mudah-mudahan urang sadayana masih dirasa dijaga Allah Subhanahu wa taala tina penyakit zaman ayeuna anu geus nyebar seluruh Indonesia pada khususnya dianjurkeun ka tiap-tiap jelema kudu nutupan bahamna terkecuali rek dahar jeung rek ngesun nu jadi pamajikanana eta mah meunang tutupna dibuka. Barudak pere sakolana belajar masing di imah-imahna bari make kuota kitu sote hamun aya sinyalna. Masjid di kampung di kota hampir sepi berjamaahna alatan sieun ku si eta. Penceramah mubalik hampir bangkrut sadayana ku sabab kahalangan ku si eta. Nu maot nu gering dipariksa ku ahlina majarkeun teh maot jeung gering ku si eta. Nu matak sing waspada sabab si eta gede pangaruhna urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadaya disalametkeun dina si eta tegasna tina panyakit corona amin ya Allah ya rabbal alamin. Aing ngadoa mah ngaji tadi teh sok teueur teh. Hadirin kaum muslimin salid disimpeuring punten bade nganggo bahasa Sunda. Naon margina disimpeuring urang Sunda kan. Rek ngamumulek kana bahasa Sunda sok leungit eta bahasa eueuh di diwati urang Sunda. Mata abdi mengaji ke Jakarta bahasa Sunda ya kan? Lantaran orang Jakarta ge ngaji ka sok bahasa Indonesia mata ke aing balas dendam. Udah bahasa Indonesia mah gampang karena dahar cuma satu makan. Bapak Presiden yang terhormat silakan makan. Kabudak angon jangan makan, kabudak letik deh makan, ka ucing makan. Tapi bahasa Sunda, wow, emam nedak uang dahar dahar lorok tidak lok ngeget nyatu. Hadirin kaum muslimin alhamdulillah wa syukrani amilah inayah irodati Allah Subhanahu wa taala. Dina kasempatan isim geuring tiasa cumarios paeun pawargi sadayana sareang wahyu ngeureum ka isim geuring hakikat Allah nakdeutkeun dina wanci dina sahi dina dangat kedah cumarios paeun pawargi sadayana. Lamun cek sakla min proses dan disposes ke santri al insan yang kabir orang yang manusia yang jantar Allah nu nangtukeun Tuhan mudah-mudahan nanupi nu pada di kamu kudu disimpeuring dina kasepan sing ngandung maslahat manfaat barokah khusus teh disimpeuring umum ka urang sadayana. Tah ceramah geus lapar teh. Oh, meter daang. Saban nama mah lagi hoream ceramah sisi imah teh. Jadinya mun modal. Awas kabatur mah mahal aja.
Oh karena lagu kan baik kagok mawai lah kalah capek itu tak bosan nu senang alatnya sakabeh manusia ditungtung wetan bikin katungtung golongan ngaran-ngaran manusia nu kumelit di kalau langit gumelar di alam dunia satung kabanding langit satangga jagat tunggaku agama Islam satata ku sempak ku nyicingan dina alisuna wajah mah padusna nica kana bulan mulu damekeun mulu dan nica kana bulan Rajab ramekeun jabat timbul pertanyaan sakabeh umat Islam nica kana bulan mulu dan nica kana bulan Rajab-Rajaban jawabanna teh henteu sabab cek urang otak nu ahli ngarahitung umat Islam ayeuna nu aya di Indonesia hanya 90%. Nu 90% teh ibu dibagi-bagi aya nu ngaku agama Islam mudah sok rajaban beuki model urang atuh ya Allah di tempat mudah-mudahan ngalaksanakeun rajaban jeung muludan langgeng ila yaumil qiyamah amin aya nu ngaku agama Islam muludan sok rajaban beuki ngan koretna ka bina-bina teh ikeun korea aya deui nu agama Islam muludan beuki rajaban osok kan salat subuhna kaberangan aya deui nu ngaku agama Islam anti kana rajaban embungeun kana muludan ngan kana berkatna pangbeukina sebel aing kan kitu tah capek kan makanya mereka suka bumi itu mata nanyakan baik laku itu lain dia dengan 7 yang bisa bayar ayat yang izin kuring lalu izin kuring kerja ramah dari tekan duit tinggi kidul sudah ayat serentak ajengan ditukar lah ajengan dijenak di duit nama gadeng ajengan si ajengan aing ajengan sering mas santai urusan duit matong harga aing is hampir 30 tahun budak 2 tahun ya duit eleh ajengan gua aing ya pas tebuki gua aing kena duit jagar aing sepanduk dengan memperingati lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mari kita tingkatkan keimanan ketakwaan Allah itu ku bahasa Indonesia lamun ku bahasa Sunda ku aya namanya lingkar waktu lahir Kanjeng Rasul yuk orang tingkatkan keimanan ketakwaan terhadap Allah orang taluntik Pak Bu memperingati asal kata daripada ingat me eling asal kata daripada eling kur ingat si eling cek santri jauh-jauh sakur eling mah takut ingat tapi teu sakur ingat eling dalam bajalan ingat tapi teu eling contoh bapak gini ka sawah macul gorok ada nomor ingat waktu ngalaksanakeun salat zuhur ngan kusabab haja lega keneh ngaduk macul nepikeun kasar gorok ada asar ingat waktu ngalaksanakeun salat asar ngan kusabab haja lega keneh ngaduk macul nepikeun ka magrib gorok ada magrib ingat waktu ngalaksanakeun salat magrib ngan kusabab haja lega keneh cuaca cang bulan ngaduk macul nepikeun ka isya tah kitu ngalamin teh capek tadi ngikeun tutup dong apa yang contoh ini selawar ya ayo gitu sama kalau pakai bus mau wahyu ada deket hari ngaji di kido sok busnya kak kiru opat kan mah di dia mah ada deket atau ada norikip cara nak sangkan urang biasa ningkatkan keimanan ketakwaan terhadap Allah sabab iman dan takwa adalah biji modal kerean kesenangan kabagian dunia di akhirat dasarnya wajib kita mengintrospek ngukur kakujun lipat diri cek ulama jelema titiapun dan biasa ngintrospek ngukur kakujun lipat diri sotor jotin hatena ningkatkan keimanan ketakwaan ke Allah ngalamun aja matara deka introspek ngukur kakujun lipat diri sok jotin hatena adigung gede irung enek prakede taktak adigung keilmuan kita jebar ku habis asa ing pangaina tak kabur ngana ulama mengatakan al akwar di baladil umya sultanun kun tak behartosanana lamun aya jalmi nu ning lisa palih payeuneun jalma nu lolong sok asa jadi higer cek jalma nu ning lisa palih kan lolong tong hargana hiji lawan hiji 1000 aing mah ngajatnya heueuh dan heueuh cek urang asongkeun kana bentak duanana naonan ibu-ibu lah reka pasar memang ampih kapatundan memang angkat ke pasar ampih ulah ke kamar dang dan tarak orang ketiru jam yang harus nyanyi dia balik ngaca aing panggelisna silakan jadi ke pasar edas dari loba negara listrik itu mana tuh di kampung abi kita ngewet sekolah tau pemuda jadi kado di sini 17 siki jadi kencak 14 irudit tenok nanti kan kabeak panitih ini nanti aku tangan makin saran oleh pistur dan gagarawakan aing panggagana silahkan
Jadi cek kota cek pemuda orang kampung edas geuning loba pemuda orang kota ge nu ditindik teh ngan pada orang kota mah ditindikna ku mas aing mah ku kawat eueuh naon tuh kumaha carana dang lamun geusan tidak tadinya itu wajam kami gitu aya da teu katingalipan eta wedang dulu teh duduk dan geus saasara carana sing inget ibu bapak anak poe sabab poe dahya tilu hiji kamari dua ayeuna tilu isukan ada kenting jiwara urang sadayana kamari urang asal di mana ayeuna urang keur aya dina jagat sa isukan urang bakal balik ka mana jelema ngingkeun kana teu perkara hirup di alam duniana moal tunggu di rarut catang hirup paket milapan loba perkara dipikir dibolak-balik kumaha akibatna daripada perkara tersebut tegasna dikatkeun ka iman ka tawasul Allah Subhanahu wa taala. Sama Pak Guru beten da lapar beten jawab ku urang kamari urang asal di mana ti Allah hampura ceuk teu katingali teh keket urang mah si ACD na teu katingali mangwani itu panon ketipu mah teh obat doraka sugan gitu da gitu teh mah dibandingkeun jeung si Idang bagian si Idang loh kamu jawab urang kamari urang asal di mana ti Allah didamel ku Allah tina taneuh nu kasep tina taneuh nu geulis tina taneuh nu butut tina taneuh nu bodas tina taneuh nu hideung komo tina taneuh timbul pertanyaan budak leutik budak PAUD umur 5 tahun ya rahasia mah jeung si bapak ngemplek taneuhnya leuwing keun we da budak masa kitu otakna ngajawabna sina ilmiah jawabna kieu jang ujang anak saha bapak anak aki anak uyut anak bao anak jangwareng anak udah anak sirit kuncir anak raradutan anak babat galang anak babat gawir beraskeun ka Kang Nabi Adam hari Nabi Adam tinggal kisah dina kitab Qalaid Sawakus Allah reciptakeun Adam Allah merintahkeun ka malaikat Jibril kepeukeun taneuh sakeupulan kami nu agung rek nyiptakeun Adam Nabi Adam ku Allah didamel tina taneuh sedangkan urang turunan Kangjeng Nabi Adam berarti urang didamel kol tina tah jeung kanteng teh kapi kuat wanita yang teh syariat padutul indung jeung bapak manusia diciptakeun ku Allah tina sapetes saya lumina nyangkrung dina himpi nu badak jeger cek Allah bismillahirrahmanirrahim huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tifla wallahu a'lam nyangkrung dina rim badak gubrak di alam dunia berang-berang mawanya dina lagi menang para kiai tetapi para ajengan unggul sedangkan cekang jeung Rasul wa nadrul alim khairun min alfi farsin tasaddaq fi hati sablillah lamun ece bapak ningali kana beungeutna jelema alim kaajengan maka sarua jeung punten nyodakokeun kuda 1000 kuda dibikeun ka jelema sabilillah tingali ajengan besok tingali beungeutna komo nu kasep mah ieu mah ajengan teh di Bandung we ai-ai eta saha ya kieu besok lihat ganyaran geuleuh cek salah kita ningali kaajengan bogoh lain aing mah ganyaran kitu sok komo ka urang mah tingali gubrak ke alam dunia manusia dibagi karena 3 bagian catat aduh capek kok mah aing ngaji siang ada di mana-mana mah dia tuh sok capek ai bayaran sok leutik sama kata aing sabagian manusia gubrak dalam dunia tanpa melalui syarat indung jeung bapa 2 bagian manusia gubrak dalam dunia boga indung tapi teu boga bapa katilu bagian manusia gubrak dalam dunia nya boga indungnya bawa bapa kan ka 4 bagian jigana moal aya gubrak dalam dunia boga bapa teu boga indung dari mana dijieuna beunang saha manusia gubrak dalam dunia tanpa melalui syarat indung jeung bapa Nabi Adam jeung Siti Hawa 2 manusia gubrak dalam dunia boga indung tapi teu boga bapa Nabi Isa alaihissalam lahir ke alam dunia syariat ditiup ku malaikat Jibril lahir ke alam dunia mata tong tarik teh Nabi Isa cek jalma-jalma non muslim disebutkan anakna Allah Maryam indungna Allah ari Allah nya Allah ieu aya zaman kieu di manusia gubrak dalam dunia boga indung teu boga bapak loba zaman ayeuna mah nah kumaha dongengna beurang teuing lah
kayak gini pengayu raja bang raja bandela katiu manusia gubrak dalam dunia ngagaduhan ibu ngagaduhan ramadian lawis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak punten Kanjeng Rasul mana Raden? Jawab baik ibu yang ge Kanjeng Rasul mana Raden? Ibu nasiti yang Raden Abdul Muthalib siapa nya ka ibu-ibu tah sorban hadiahna HP Android tah camata kopea aing tok lah asal jeung guru na tah minjem heula kopea mah ka ibu-ibu sok ka dieu duit dibere sok ka aya ladang dieu euy pamane euy geus wae ini kan ladang dieu euy aya lah sok can da beurang mah kan saeukeun kurang ge udut teh aja mana penting we pokoknya ayo saeukeun urang udut saya tanya Raden Abdul Muthalib ngabogaan budak ngagaduhan putra sabargi bilang hiji-hijana buru ieu tah sampai android kacamata sorban buru aku saya nyamun Raden Abdul Muthalib ngagaduhan putra 16 10 pameget genep istri di antara itu 10 aya nu nami Raden Abdullah pang dipikanyah nasabab Raden Abdul pang kasepna pang bageuna ibu sok ngomong nih euy maka budak maka beuhnya kasepnya kasepna bututnya aku bututna bedegong aku bedegongna soalnya aku serengna nabi wir hatem aku teu aya iseur lah pang dipikanya pang bageuna punten kang abdi inung bapak abdi gaduh murah kalina teh 7 bageurah dia ka 7 ya ceuk inung kieu bageurah ka jauh maneh aya naon ulah loba gane ka anjeun maneh naon kitu maneh pang dipikanya naon kitu bu sabab maneh pangkasepna tuh bener Raden Abdullah makasep bandingku kaset-kaset apabila berjalan di siang hari meleber sengit minyak misi. Saya tanya, "Bo, salaki ibu sengit bau?" Tah, pamedikan sakan ngomong tah. Raden Abdullah lamun mapawangi kang cahayaan, lamun urang kudang cahayaan kitu mana ti ngobor belut tunggal penting mereka. Kaset, Allahu Akbar. Akibat kaset diperebutkeun ku awe di jajaran Arab, nu merebutkeun ge punten ibu-ibu di demeuh nanaonan bahasana alkhiyar seri beritis bintang film bintang sinetron luna maya gelis Dian Sastro gelis Ayu Ting Ting gelis si Atun gelis merebutkan kumaha Raden Abdul dia perebutkan gitu melacak kayak gini itu pasti tidak lamun orang kan diperebutkan itu nantinya beak awalnya belah di urut aing belah di urut aing payukolan urut aing ini urut aing digeus gitu Raden Abdul Masoleh kang punten soleh toroyo sorak tanpa jirim hati karena ya Abdallahi malai sukajan jasa terusna Abdullah mi HP kakasepan aja perkara kan gitu di lemur foto gorokan gitu jalan jalan barani aku narung tutaan ayam dipegat juri makanya ya Abdullah Abdullah mi HP kakasepan aja mi HP kasorean anjeun ulah dititipkeun ka awewe-awe anu karembutkeun ka anjeun tapi titipkeun ka kasepan jeung kasorean anjeun kangaran Aminah malum beja teh sok jadi 2 geus sok jadi loba nu asalnya tatangga barekatut deungeun cicing Raden Abdul adalah Aminah kabeh diganti harang jadi Aminah Kang ini kan diganti jadi Nini Aminah jiru turun Raden Abdullah miladian ngaran Aminah lamun diibaratkeun zaman kiwari geuning ibu-ibu teh sok ngarumpinya payunan beruisi di siaran gini capek kan ngomongin batur torojo Raden Abdullah pun dan ibu-ibu yang ini dupi di ayeuna nami Aminah kabeh ngaran acu abdi Aminah ini tidak pun bari rame dong ieu ini Aminah bingung teu menghitung susah nu teh saudara Aminah mana kabeh cek hati Abdullah pisen anjeun adalah Aminah binti Wahab henteu meureun bapak ganti atuh harti jadi Wahab henteu mah kaceritakeun di tempat aya hiji istri geulis kawan-kawan teh edah ka bina-bina kageulisanana alus tanggung hade laur alus angkat leher ke pat geulis bati ngajadi endah bati kudatna
jalatet jalet nangait jalatit alit nangait pamantet ngadaun sereh munler mayun kadeuh wasulid gun ageul salanana saha Aminah binti Wahab matak nu kasep mah keur kanu geulis nu butut mah keur kanu butut maaf nu butut teh lanang nikah teh poe Kemis ngantong nanyakeun tanggal jeung taun mah aing teh nya Kemis salanana 200 urang kang pupus saketika Allahu Akbar jantung jigana teh meureun ieu meureun ya anu barebeukeun teh keur bapak ka payun ditanya meureun ku babaturan teh ka mana ka payun teh naon sugan penak jeung Raden Abdullah Raden geus kawin teh ka saha ka Aminah pan ieu Aminah itu mah Aminah binti Wahab mane mah Aminah binti Udin pae 200 urang pupus saketika Allahu Akbar nu geuring mah teu kacaritakeun reup malam Jumaah punten cek guru wallah alam kitab nama di mana-mana salaki jeung pamajikan berhubungan badan malam Jumaah maka sarua jeung ngabunuh kafir Yahudi 70 tadi jeung kedua ibu-ibu sinu kedua tadi cek guru di mana-mana berhubungan badan salaki jeung pamajikan malam Kamis maka sarua jeung ngabunuh kafir Yahudi 40 kang lamun malam Sabtu malam Minggu malam Salasa malam Rebo eta makang sarua jeung ngabunuh kafir Yahudi 15 sok sandian 15 keur yeuhkeun pikeun ka kempos di pahadah Biji ajur mah aya cik salakina teh mah urang ngabunuh kafir Yahudi 70 amung nu malam Senin ge 40 tadi kurepkeun malam Jumat cek Raden Abdullah Aminah nah kitab nama teh kitu gaya bahasa dia bojo kakang nu geulis kawan-kawan teh nu edah kabina-bina ayeuna hiji peuting nu dianti-anti ti kamari dicita-citakeun ti anganna malaman pertama teh sabab urang dina dinten tadi parantos didahukeun mangga bager geura iba keula gejebur parantos kakang mangga bager geura abdas heula kecep parantos kakang mangga bager geura lebet ka enggon Siti Aminah lebet ka enggon Raden Abdullah di bumi keneh maleper sedit nya bisi urang baheula kitu teh nya mehan kami urang cuman cuman teh nyai bojo kakang nu ngagaya bak henteu urang mah akibat nikah Siti Aminah jeung Raden Abdullah timbul hamil urang oge timbul reuneuh geus sakeudeung ge sami hamilna Siti Aminah jeung urang reuneuhna 8 bulan sarua dina pada 8 sasihna baheula Kang abdi keur di kampung baheula lamun kereuneuh 8 bulan can ngajuru 10 11 can ngajuru sok ditambangan dibawa ka kanang muning bajar-bajar bisa pas muning atau kok kitu karunya teh aya perbedaannya jelas dong Siti Aminah ngandung seorang pinabian urang lain di antawisna Siti Aminah mah eta hamilna teh teu kieu tah rompen Siti Aminah pan urang mah geuning hamil nang karap jiga sedan nang uban jiga padudan Siti Aminah kalempet perbedaanna Siti Aminah tiap-tiap sasih kadongkapan dina impenan kumang pirang-pirang para nabi sasih pertama dongkap Nabi Adam cek Nabi Adam Aminah anjeun bagja kacidang ngandung sieun enyi mihape di mana-mana ngalahirkeun aranan ku anjeun Muhammad sampai bulan 8 begitu cing rek nanya urang keur-keureuneun kadatangan tu Nabi teu nya para kami pidulat juri di urang matak cek kolot bageula geuning keur-keureuneun sok nyokot panitingnya diasupan jeung Bang Bodas Bang Beureum jahe kon ngerek numpang geus we kaikeun kana gotang ninik majarkeun teh bisi diusap jurik belah jurik salaki di geus teu beukieun 8 bulan jeletak-jeletik di jeletotan punten saha nu ngarajian ka Siti Aminah 1 Siti Hawa Siti Maryam bahkan widadari pun turun ke alam dunia nyaksian akan lahirnya seorang nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah SAW lahir Rasul mah di dieu tah kaya buja kaya tah nabi buja kali keja tadi dia lahir Rasul maka aya ayeuna operasi sesah pan urang makan lahir teh di dinya nya mompo di dinya lahir di dinya penting tadi kasih dinya penting ayeuna ge weuh urang kadarinya teh kan Kangjeng Rasul lain horok saji dan ngajungkal bari sujud ngangak ka luhur ngaos takbir sampai wasilat cekes bersin ngaos tahmid yang menjawab malaikat jagir cek ulama fuqaha apabila seorang muslim katak bari boga akal di mana-mana bersin pangdusun sunat ngaos tahmid cekes alhamdulillahirabbil alamin nu ngadengikeun jawab ya rahmatullah nu bersin jawab ya dikumullah nu ngadengikeun jawab ya sudahlah ari geus teu bisa sunat dijawab jarah muka Allah lamun nu bersina ngaos tahmid ai ge mah hasum tong jarah muka Allah lepok ya Gusti itu lahir Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwatul muslimin
menurut pengetahuan agama lamun nampak fatwa pikuah biji carita tiji jalma langkung tina sajam sok muda daripada muda cek ajengan cek kieu cek santri lamun ngaji beureut teuing mata kaberangan salat lohor buah teh ngaji kan ajengan yang suadu kadiru cek adat lamun lomba ceok geus jerat jerot cidu nu ngadengekeun geus heuai tilu likur eta teh geus eueuh kasaimbangan kudu buru-buru atuh teh geus harareulai kaopat ki kondang-kandang sohor teu sohor mah lamun di kampung di kota da baca mah dua hadirin sadayana hiji solojong mah wah lila keneh eta mah kadua rupina sakedap cekap car kurang tunda di hajuang singa kurang teu sing paling mawang mudah-mudahan saya santri aku di bahasa sekolah tentang keluarga kami saya santri wakil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro dahar bro. Paras mana ada dia ya. Kabagi di situ. Bismillahirrahmanirrahim.